Berikut wakilna hadir, berikut jeung sapi-sapina hadir. Alhamdulillah antara kaula jeung para habaib, para umaro, pedagang, petani, urang kumpul di dieu hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah. Zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna. Teu dibawa ka dieu. Sebab laporan ka kula saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut jana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana, maka ente tenang. Lamun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun, kula. Maksudna ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok? Apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden di hadapan manusia mungkin agung, luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nuku urang kuari dihaolkeun ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teu terkenal, di langit komo. Geus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Kapolda di kalangan polisi di masyarakat ente sur. Tapi aya kene anu ngambean aya ente di dunia ente, di akhirat ente. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,